sebab naon urang nyahona ti berjanji dibaca ku orang berkahna luar biasa, baca ku orang muludan berkah mah ulah wakah heula berkat nu jelas mah memang. Sia mah kadinya bae heran. Tuh berjanji teh lain hayu urang diasupkeun ka jero hate, tungtungna mah manggul berkat. Tapi eta ka berjanjina teu hormat, sia teh meunang cau gede ti berjanji. Sia eta meunang anu ti berjanji, tapi ka berjanjina teu hormat, bloon amat. Baca ku urang. Masyaallah. Orang lamun maca wa kim bihi min nasabin taharahu Allah taala min sifahil jahiliyah orang zainul khairan ku hadu fi mauli an yuwar wa ta kan ngeunaheun urang. Oh sejarah Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi. Bangkawarahna umat-umat nu baheura mempertahankeun kakufuran. Sanajan Allah ngutus nabi ngutus rasul mawa mukjizat. Kadeuleu kunyana mukjizatna tapi teu percaya. Atuh di zaman Kangjeng Nabi urang ge urang onam ku ari teu ningali teu hadiran mukjizat Kangjeng. Kapan Abu Jahal mah ningali hadiran mukjizat Kangjeng Nabi nyahoeun lamun dicuruh Kangjeng Nabi kaluar cai nyahoeun lamun ketika Kangjeng Nabi kaluar jelema harareas nyahoeun lamun bulan di hareupeun ku Abu Jahal turun ka handap beulah nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu kaluar deui maca syahadat langsung indit deui nyahoeun lamun onta ngobrol jeung Kangjeng Nabi nyahoeun lamun eta tunggul korma teh ngahing-hing ceurik menta suaka ka Kangjeng Nabi eta mukjizat Kangjeng Nabi luar biasa nganyahoan ku kabehan kehadiran ku kabehan tapi ku bakawara mah bakawara bae urang mah ku ari sakadar dongeng ti kiai di berjanji aya dongeng nu matak dieuwekeun teh berjanji teh ku Muhammadiyah bidah dolalah teh kajen ti bidah-bidah ge urang nyaho ti berjanji al jannatu wa na'imu hasadul liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaihi abdadi walimla bismillatil aliyah mustadran fi barakati ala ma ana lahu aula terus dibaca ku urang walam macam min hamli terus dari orang kan ngeunaheun geus aya Syekh Jafar anu nyieun dibidaakeun ku Muhammadiyah jeung teuing sebab naon urang nyahona ti berjanji dibaca ku urang berkahna luar biasa, baca ku urang muludan berkah mah ulah wakah heula berkat nu jelas mah memang. Sia mah kadinya bae heran. Tuh berjanji teh lain hayu urang diasupkeun ka jero hate tungtungna mah manggul berkat. Tapi eta ka berjanjina teu hormat, sia teh meunang cau gede ti berjanji. Sia eta meunang anu ti berjanji tapi ka berjanjina teu hormat, bloon amat. Baca ku urang. Masyaallah. Orang lamun maca wa kim bihi min nasabin taharahu Allah taala min sifahil jahiliyah orang zainul khairan ku hadu fi mauli an yuwar wa ta kan ngeunaheun urang. Oh sejarah Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi. Tak dibaca walamma tamma min hamlihi syahran ala masyuna qal mukhtalifatil marwiyah tufiya bil madinatu syanifatul munawwaratu Abu Abdullah wa kana qadidan jangan kula mah talar kos kitu teh tileleutik. Bicuna sombong amat emang sekali-kali yang sombong ya. Naon sebabna atuh kula tileleutik di dieu maca shalawat jeung almarhum Abah teu kudu nara teu pernah kula mah bener henteu pernah nalar eta ngan anggal malam Jumat ngadengekeun malam Jumat kula malam Jumat terus-terusan shalawat maca berjanji atuh talar sorangan okos urang ngadengekeun khutbah teh eta deui atuh talar khutbah Jumat atuh dipake mah henteu ngan talar tuh teu talar lantak teu pernah nalar ngahajakeun kula mah bener teu pernah ngahajakeun nalar gitu tapi ka talar batur nu salah nyaho kula mah kula mah nu salah boleh salahkeun segala marhaba segala teu pernah nalar ngahajakeun ngan kula lantaran tileleutik baca shalawat yang berjanji jadi inget bae terus masyaallah karim geus barang kabeladina oh indah amat ya berjanji masyaallah dibidahkeun Muhammadiyah ku persieun teuing urang nyaho berjanji nyaho naon kitu ngaranna kaayaan Kangjeng Nabi sejarah Kangjeng Nabi ti berjanji nyaho kitu naon mukjizat Kangjeng Nabi teh ti berjanji atuh geus nikmat jasa ya Allah urang maca mukjizat bae balik manggih mukjizat deui teh lain mukjizat sakitu maca doang orang dijemput dianterkeun aju urang dibere berkat eta kan eta makna mukjizat pohara ka urang eta kok mah haji podoli mah kabeli mobil eta mukjizat eta pohara jasa masyaallah karim pohara mantak sing ada eta mah kudu disuhud teh mah
gua berjanji ku disun mun kaji pudoli nyuhun berjanji bud kunaon eta disun iya masyaallah mukjizat kabeli mobil ya aduh masyaallah kudu mah diminyak bisikan mukjizat eta dzalika yatba'allahu ala qulubil kafirin sakumaha nu baheula teu iman ka para nabi ka para rasul padahal mah dibere mukjizat neuleuh jeung hadir tapi tetep bangka wala kunaon eta diceplok ku Gusti Allah hatena diceplok dilak dicap kubang kawaran sakumaha umat nu baheula hatena dicap diceplok teu daek iman yatba'ullahu ala qulubil kafirin Allah ge nyecap Allah nyepok ka hate-hatena nu kalalapir salilana kuari di Amerika lain teu nyahoeun kana dongeng-dongeng Kangjeng Nabi di Inggris lain teu nyahoeun informasi geus akurat jasa kuari mah informasi geus lain di surat kabar lain di majalah bae geus di segala rupa geus aya satelit ditampung kuari mah di satelit di awang-awang kuari urang tinggal mukaan bae dek nyaritakeun sejarah ti mimiti Kangjeng Nabi Adam datang ka sejarah Kangjeng Nabi urang wali-wali nu baheula aranaya berikut kitab-kitabna urang kuari mun hayang kitabnya hayang kitab hayangnya kitab Zabur tinggal diklik bae urang hayang kitab Injil tinggal diklik berbagai bahasa lamun baheula Kangjeng Nabi Nuh bahasana bahasa di Irak Babilonia Suryani eta teh aya kuari mah tinggal dipencet tet keluar susu salah mencet hayang nyaho Irak nu keluar eta bumbu kuari badek naon ti mimitin eta baheula nama Kangjeng Nabi Nuh teh bahasana Suryani di Babilonia kemudian kabelah dia aya nu nyararaba umat-umat Kangjeng Nabi Nuh teh ka dieu ka Israel ka dieu ka Yordan kebelah dituna terus ka Tajikistan terus ka Maroko campur jeung jelema-jelema urang dinya berbeda bahasana bahasa Suryanina leungit kos urang bae kuari urang di dieu bahasana Sundanya mbak ka Jakarta urang berubah bahasa jadi bahasa Betawi kemana aja lu lagi ngapain aja ane-ente Jakarta kan gua itu ayah cuma Jakarta itu sok sara rombong membalik di Jakarta hasil sombong orang Sulawesi balik ke Jakarta aju ka di itu ka imahna ka lemburna aju sok sombong ya antara mana ayah waduh sombong biasa kan di kurangan-kurangan orang Jakarta mah lamun sudah jadi udah gitu kan di kurangan-kurangan coba ge orang Jakarta mah gitu kulantaran sombong jasa ieu orang Sulawesi balik di Jakarta sombong jasa urang ditu ge hayang nurutan urang Jakarta ngomongnya nah dikurangan sarua aru atang ari akata udah ompong siapa orang Sulawesi nurutan ya lah ya Allah ya Rabbi nah ieu kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin di urang ulah nyaritakeun di Eropa ulah nyaritakeun di Amerika ulah nyaritakeun di Australia Asia kuari di Asia lagi Asia Tenggara ka dieu ka urang Pasifik nah ieu ambalaya kafir jalain teh nyaho nyana informasi kafir di urang teh apal linter janyaho di Indonesia mah ulah mulut samulud-muludan komo di Jakarta mah nu mantak Ahok marah ge ulah nyaritakeun Muhammad cakna marahnya na muludan rajaban orang mah dimarahan dia terus wae sebab eta mah dipake ka cinta ku urang dibidah-bidah terus wae diharam-haram kajeun nah eta meluapkan rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin dibidahkeun makin gede-gede begitu aya Muhammad dia ngabidahkeun di dinya aya jawara tukang ngadu kotok mabok dinyana aya ngadu kotok aya judi aya begitu ngadenge dibidahkeun saha nu ngabidahkeunana tandingna aing budak muludan kotok aing pencit usia hebat jawara kan beres yana mujid embe mujid kotok wah muludan amprekan lantaran jawara nu ngayakeun wah mena luar biasa beres muludan beli kotok deui enggak saya masa muludan doang cek nana ngadu kotok deh kotrek itu mah gusi itu jawara di urang nu sakitu ge geus alhamdulillah teu menang ka suat-suat di urang
nah ya kunaon ya Kristen nu aya di urang teu iman ka Kangjeng Nabi, Yahudi nu aya di urang teu iman, Buddha, Konghucu dan lain sebagai kafir-kafir teu iman. Oh, yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Diceplok ku Gusti Allah. Seakan-akan geus teu robah. Lamun urang nyeun kwetansi, kemudian make metre ceplok, jet, geus teu robah deui. Ketika aya perubahan, sidang menang urang sebab geus aya cap. Yatba'ullahu ala qulubil mentak urang mah teu kazamanan Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi beuh ieu mahal jasa seakan-akan urang mah kuari geus aya di surga Firdaus. Padahal mah teu kazamanan para sahabat para tabi'in teu pernah ningali kana mukjizat Kangjeng Nabi. Teu pernah ngahadiran mukjizat Kangjeng Nabi, hanya dongeng-dongeng ti kiai nyaritakeun mukjizat tapi nyulusup ka jero hate urang iman ka Kangjeng Nabi. Sanggeus teh iman urang terus tuturuti ka Kangjeng Nabi sabisa-bisa urang eta teh urang seakan geus aya di surga Allah. Masya Allah, demantak urang muludan teh muludan keur aya di surga sebab nyaritakeun ahli surga. Teu pernah urang teh karambanan kabarengan urang kazamanan ka Tuan Abdul Qadir, tetapi caritaan-caritaan jeung elmuna aya urang cinta ka wali Allah lantaran Gusti Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jeung hadis-hadis Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang wali nyurusup ka jero hate urang, komo mun nyaritakeun karomah-karomah para auliya Allah, urang cinta teu kabendung ku urang. Di bidah-bidah Wahabi bang, apa itu? Boh, nggak bidah-bidahnya mah kahaul-haul tuan saya kahaul-haul bangsa kajen teuing. Hanya urang nu nyaho, hanya urang nu ngarasakeun kacinta urang ka wali Allah. Geus bae urang mah sakitu bae di bidah-bidah sok ke di akhirat balap sia jeung aing. Sakitu bae. Boleh hese-hese sia ngabidahkeun. Geus sia aing mah bae dek cinta ka wali aing. Titik geus sakitu. Teu cenah beusi ka neraka, aing ge beusi sia ka neraka bego. Siang ngabeusi-beusi ka aing mah lain ngabeusi-beusi deui ka sia. Leuwih ti beusi aing mah. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahad. Wa ma wajadna tumanggihan kaulan wagung kana lolobana manusia minah dintina nyumponan perjanjian. Urang teh baheula di alam arwah teh ditanya ku Gusti Allah, "Hei arwah, nun Gusti. Alastu bi rabbikum?" Lain tak kaula pangeran jen. Qalu bala syahid. Sumuhun Gusti. Abdi teh percaya bahwa Gusti teh pangeran abdi nyaksian. Hei. Rek nurut teh ka kaula. Sanes nurut deui atuh Gusti ja Gusti teh nu nyiptakeun abdi. Moal maksiat. Baja abdi kudu maksiat. Nyaan mana di parentana teh bakal nurut. Beuh Gusti, buktikeun ku Gusti di mana abdi engke ke alam dunia ke balik deui ka Gusti deleukeun abdi mah moal maksiat saeutik-eutik acan. Hega tuh tah eta janji urang baheula di alam arwah. Terus dikaluar-luarkeun ku ari tek Ahok teu iman. Si siang-siang melingseng teh cinglu teu iman. Insyaallah stegwan teh lupa jasa si enci teh aribat eta kabeh kata aribat. Nah ieu lah wa ma wajadna li aktsarihim min ahad. Teu manggihan kaulan wagung kana lolobana manusia nyumponan perjanjian. Yauma akhdil mizaq dina poean jarang jibaheula dengan ucapan qalu bala syahidna. Abdi teh nyaksian percaya bahwa Gusti teh pangeran abdi teh bade ngalaksanakeun sakumaha tugas-tugas ti pangeran. Mangga Gusti, tapi geuning buktina mah henteu. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdi. Urang mah kuari alhamdulillahirabbil alam di alam arwah baheula urang janji qalu bala syahidna urang kuari alhamdulillah akur. Cek Allah Islam inna dina indallahil Islam. Salat alhamdulillah sanajan subuh jam 7 Allah mah dini tetap qadaan
malaikat ge wah si makodo deui ka jeung kuku mah ge masalah geus lah tah eta titah puasa alhamdulillah puasa zakat haji malah di Indonesia memunggah haji teh antrina luar biasa sadunia paling antusias haji Indonesia kisahan hiji dua Indonesia pohara jasa datang ke kuari duit sabaraha triliun beureun lantaran nungguanana urang kuari ti 5 tahun 7 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun 23 tahun lain lalagaan berarti antusias jasa kan pohara geus kajian Pak Egi aing geus daftar wah masalah geus cenah teh heuh masalah eta kan sangat antusias berarti kan nek ngabuktikeun golu bala syahidina mantap ieu nu mantak darek ngaji ka dieu kunaon baheula janji abdi bade percaya ka Gusti tur abdi bade ngalaksanakeun aturan-aturan Gusti abdi bade ngalaksanakeun aturan Gusti teh kulantaran kudu nyaho abdi teh hayang nyaho mantak ngaji ka dieu tah ieu teh urang kuari ieu keur di sorga ieu ngan maknya di sorga aya tukang wuduk sagala aduh Gusti ujang tukang wuduk tukang sate sorga kos kitu amat sih maknana urang teh keur aya dina sorga sebab naon sesuai jeung janji urang baheula di alam arwah ngan lolobana wa ma wajadna li aktsarihim min tah nu nek ngabangun sumarekon di dinya eta teh nu jalir janji ka Allah nu geus jelas-jelas perumahan di ditu eusina Kristen kafir maluyung mayoritas eta teh anu jalir janji ka Gusti Allah tah Kristen nu ambalayah di urang Yahudi nu ambalayah eta nu jalir janji ka Gusti Allah teu kejeun teuing hege sakayangnyana geus teu penting salametkeun urang sing hadet niat urang tekad urang ucap urang awas ulah datang ka tergelincir tina relna salametkeun wa ma wajadna aktsarahum lafasikin jeung sanyana wajadna kaula manggihan agung aktsarahum kana lolobana manusia mah oreng lafasikin lolobana mah berarti mayoritas manusia fasik ieu cak Allah lolobana manusia teh jalir janji cak Allah lolobana manusia teh horenganan pasek cak Allah kuari mah sa Tangerang we sa Kabupaten Tangerang aya sabaraha kecamatan satu kecamatan aya sabaraha desa sadesa aya sabaraha RT berarti umatna kahitung sa kabupaten teh aya sabaraha umat Islam kuari eta umat Islam teh anu belajar dina kaislaman aya sabaraha sanggeus belajar dina kaislaman anu make aya sabaraha anu sok salat konsisten aya sabaraha anu sok zakat konsisten sabaraha anu salat nage khusus sabaraha barang dihitung-hitung sa kabupaten hiji-hiji acan aya anu khusus hiji dua mah meureunna anu salatna alhamdulillah cirina di Cikupa masjid dibangun, di Belaraja masjid dibangun, di Sepatan masjid dibangun. Eta kan ciri berarti aya nu salat. Sanajan subuh mah subuh nu adzannya na, nu qomatnya na, anu berjamaahnya na make sapeker deui geus lobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek masyarakat lobaan ya bas barang di dalemnya anak kene. Ya Allah, ya Rabbi borongan. Eta di mana cenah kieu moal bejakeun lah. Itu bae pokona mata Gusti Allah horeng bener ieu wa wajadna aktsarahum lafasikin urang mah ulah kasupkeun ka ayat ieu urang nu kaluar tina ayat ieu lamun Allah ngajelaskeun lolobana jelema jalir janji urang mah ulah mun lolobana manusia adalah fasik urang mah ulah mudah-mudahan urang ditetepkeun iman Islam dikuatkeun iman Islam sehingga iman Islam urang kabawa maut di akhirat urang disalametkeun ku Gusti Allah diiringkeun bareng jeung para ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
kalawan sebab kangjing Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam lama kutila samangsa dan patenya Zakaria dan bunuh apa sabauna alpan 70.000 wa kutilalan dan bunuh bisababil Husain kalawan sebab Sayyidina Husain sabamiati alfin apa 700.000 agama gola atawa kaya oleh ngucap iya raw inta istutu gila gaul waral hafid lalu diriwayatkan sebagai hafid Abu Nuaim kuniki Abu Nuaim annal fasaqata disatuhna pirang-pirang kang basak lemah qatalu iku samangsa mata ini ya fasaqah Ali al-akbar ing Ali al-akbar wa ladal Husain tegasana kesina Husain talab Zainal Abidin maka nyuprina ya fasaqah ing ki Zainal Abidin alladhi huwa 'ala al-asghar kang utaya Zainal Abidin iku tetep ingat sekang cilik liaqatuluhu depan yang tangga bunuh ya fasaqahu ing Zainal Abidin fawajaruhu maridan maka nemulah ya fasaqahu ing Zainal Abidin ingkang gering fatarakuhu maka ninggal ya fasaqahu ing Zainal Abidin wa kana ummuhu lanana apa umur Zainal Abidin hindang kutilu waktuna wahina qatalu akahu waktuna mata ini ya fasaqahu ing dulure ya Zainal Abidin 13 sanatan ikut 13 tahun sumanhum qatalu kali-kali satuhuna ya fasaqah ikut pada ngabunuh ya fasaqah hu ing akha ba'da zalika ing dalam sausane mangkono ing dalam sausane mangkono talab bimuddatin kalawan samasa wa hamalu rasah lan pada naranggung lah ya fasaqah ing sirahe akha ila Misra maring negara Mesir fi masyarih ing dalam kubur kang nggon atau kang mati syahid ya akha qariban dari para min mujratil qal'ah saking mujratil qal'ah min al Misra saking nil Misra kama raituhu kaya barang kang ningali sunhu ing maktuban ingkang ditulis ala gabrih ing atase kuburan akha bi khatin green kalawan tulisan kang dini nuluikeun caritaan tentang pembunuhan Sayyidina Husain anu terus disaksra ka putra-putraan etik ye diriwayatkan bahwa sanyanya kalakuan dibunuhlah sabab terbunuhna Kangjeng Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam waktu dibunuh Kangjeng Nabi Zakaria anu milu disatukan kena dibunuh deui 70.000 manusia ahli Allah Masya Allah wa kutila jeung dibunuh bisa babil Husain ku sabab Sayyidina Husain sabumiati alfi 700.000 manusia anu dibunuh deui soal pembunuhan terhadap ahli Allah teu aneh jeung teu pernah mundur ahli Allah urusan maut geus jadi biasa nuantak di Irak mah di Irak teu aneh berjuang teh urusan eleh jeung menang lain urusan urang teu penting berjuang geus teh gimbir urang Irak mangsa Irak Iran Persia teh negara-negara kuno tiba agama gola intah waral hafid Abu Nuaim Kiai Hafid Abu Nuaim nyarioskeun annal fasaqata saenyana jelema-jelema anu buang kawara nu para rasik begitu manehanana ngabunuh Ali al-Akbar putra daripada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain gaduh putra ngaranna Ali Akbar kuburanana di Iran Ali al-Akbar aya Ki Ali Murtadha aya Ali Akbar aya deui kitu Fadl itu makam rame di Iran rajas jelema-jelema nu para rasek neangan nadina ye ngaranna Zainal Abidin nu harita masih keneh leutik keneh maksudna mun aya dek dibunuh teangan disaksak Zainal Abidin kapanggih Zainal Abidin teh pawajaduh cuman keur dibere muriang panas ngahodhod Zainal Abidin teh kulantaran muriang pataraku diantep ditinggalkeun harita umurna waktu jelema buang kawarah ngabunuh dulurna yani Alil Akbar Zainal Abidin mah umurna kakarak 13 tahun diantep anu mantak ieu thariqah teh Kangjeng Nabi ti Kangjeng Nabi ka Sinali ti sana ka Sayyidina Husain ti Sayyidina Husain ka Zainal Abidin kadinya jalurna kadinya thariqah nu moana basa dunya kitu bae
malaikat Jibril Gusti Allah malaikat Jibril Kangjeng Nabi ka Sidina Ali lamun anu kitu ka Sidina Abu Bakar aya Sidina Ali mayoritas Sidina Ali Sidina Husain Imam Zainul Abidin eta Imam Zainul eta tah masyaallah nu nyana salapat sebab harita waktu kerduk diberudu dibeakeun kabeh zuriat Kangjeng dibeakeun manehanana muriang berarti muriang teh aya manfaat muriang aya manfaat ongkos suka mari ieu teh kapal saurang teh teu kaluar kapan pasporna nyana mah teu bisa nah begitu nyana teu bisa kan marah nyana wah kenapa saya marah sedangkan bisnis begitu teh kapal ragak alhamdulillah berarti kan eta paspor teh kaluar teh alhamdulillah sareng nu ojol teh nu ojol sarua bae aturan mah nyana kulantaran nyana mah atuh di ojol baik bae tuh maneh bae tuh kursi di ojol nyana mah teu berangkat terjadilah kecelakaan nyana alhamdulillah hadena ojol tuh kan gitu dibantak urang ge ulah sok bingung eta geus aya rahasia Allah lamun urang boga kabogoh anu geus janji sehidup semati kemudian kabogoh urang dibawa batur deleukeun aya hikmahna ge di satukangna ulah sok marah naon hikmahna horenganan stres lain hikmah mamala aya hikmah dokter cerita doang aduh saya kunaon ngajang jauing amat bogoh dibawa batur saya elehan amat nah kunaon itu tadi susul nislah wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala geus teu aya upaya bae lompat na kadinya bagus teh geus saya mah kumaha Allah bae lah geus takdir Allah pasti aya rahasiaan di satu kangenan lalaki kos teu boga peler bae nah geus kajeung dah peler mah aya ieu anjeun teu ka mamana ku aing sok dicekelan we ge peler ieu sian teu marah geus moal geus aturan tilauhil mahfuz na berarti geus luhur ya budak ge luhur jadi ledek naon ge terus bae geus sabulan 2 bulan 1 tahun bener aya ceng anjing bangunna ieu jangan boga pamajikan encan ieu milu ka ditu ka mana Kak imah ada tak aya naon entah ayo bae ka ditu daek aceng dari dia sagawe-gawe bae aceng oh teu teu naon do gawe-gawe bebersih juku taman beres sebulan 2 bulan 3 bulan aya anak nangiceupan mungkin inilah rahasia Allah atau Allah mah nyieun rahasia babari jasa ya emang kumaha gitu terus kadina main mata adalah panah asmara menembus aduh tanya ku bapana neng neng kumaha mun dikawinkeun ku abah kasaha aya abah boga pilihan saha abah anu embung eta embung mah maksa abah mah aya deui menang sabulan aya deui nu hayang ka neng nu hayang ngalamar saha anu embung stilu embung bae aya neng si ieu embung bae hayang ka saha itu Masya Allah cak bapana dibabawa sia ka dieu ku aing teu bebersih dibayar ku aing horenganan waduh buaya makan tanaman tapi beureun geus rahasia Allah geus lah bapak geus ridho bae nu penting bahagia bae atuh ya rumah tangga geus masalah geus ngapa mah nu penting bahagia lah di dunia ieu jamal kebal jan sia kadeuna ku aing salatna bagus baca Qur'anna bagus lah tuh da dunia ieu di abah ge jamal beak geus lah pokona mah tah kawinkeun tuh itu rahasia Allah tuh inditna dibawa ka bogoh nu itu tunggu aya rahasia di balik udang Masya Allah Karim pokoknya bangis nuan urang budak rahasia Allah asal urang sadar aya kege aya urang ngangen kurang sadar doang urang ulah mun aya musibah nah sodmatil ula tanu dideuleu ku Gusti Allah sodmatil ula teh begitu musibah datang eta nu dideuleu ku Allah urang diberi penyakit sodatil ulana sabar ti Allah itu saran mah masalah ngan ti Allah sadar urang da ta eta teh sodatil ula Allah bakal naikeun derajat urang leumpang ya begitu urang leumpang ditajong boblok ka batu teu neuleuh meureunna cak batu emang aing irahan neuleuhna
jadi berarti balik itu nih sia kunaonnya rekanan aing cak batu eta sodmatil ula urang ngarasula teu bagus tapi lamun urang ditajok masyaallah alhamdulillah Allah najongkeun nan jempol ka batu pa ieu geus Allah naikkeun pangkat ieu eta sodmatil ula muriang urang bos ka anu geus rumah sakit anu geus rumah sakit makan geus ka Singapura geus bebeakan kakak sabar kieu nah aja emang teu berobat lah geus sabar bae lah nya geus kumaha Allah bae pan ieu kakak kadenge ku ba Allah deuk naon deh atuh geus beak sagala ta eta mah teu direken tah bos kitu mah teu direken ka Allah jadi sunnatul ula nu direkenna teh pertama kejadian masyaallah tah lamun urang boga kabogo sekak ku batur dikawit alhamdulillah bisa nyebut alhamdulillah iya tuh geus dang Allah geus kumaha pasti aing kajian ku kumaha digantian ge ku Allah ya aing geus yakin biasa bener menang satahun teh aya saya can kawinnya yuk kalau murain dengan atuh sugan bae ngaranna ge manusia nyareat ai bae leumpang ayo atuh berangkatnya na milu ka lemburnya na masyaallah di dinya aya nu tas tinggalkeun ku salakina aya jahe masyaallah imah boga mobil boga perusahaan aya mantep geus lah geus masalah geus sia da ka masalah geus barang dihitung-hitung umurna 55 tahun sia dek we kajeun lah sugan pendek umurnya na prak angel kapaeh deui ngan itu urusan waris batu Allah nu ngatur ngan dibalik eta masih aya hikmah je pokoknya Allah mah kitu bae nah ieu Imam Zainul Abidin muriang teh dibunuh wali Allah nurus ka Imam Zainul Abidin sadunya kabeh diburiangkeun ku Allah selamat masyaallah karib tuh urang ge lamun urang merenung ka muriang urang urang muriang dibere leuleus di mah bae ku ari matus di mah diajak ku babaturan ka diambung ka ditumbung lantaran boga penyakit leuleus sesek urang gairah secara zahir mah karunya secara batin mah nu biasa nyana adur-aduran maksiat jadi henteu nu biasa nyana adur-aduran obrot jadi henteu nu biasa teu ibadah ku ari mah jadi imah bae ibadah nu biasa na tilok maca Quran ku ari mah di imah gawe maca Quran bae bahkan tasbihna ge lain hiji aya 10 di dinya dipake mah tilok tuh kan aya rahasia urang teu paham rahasia Allah endeup ngabalikeun Allah ka dirina aya nu ku gagah aya nu ku ilmu aya anu ku dunya aya anu ku muriang eta mah urusan Allah mantap urang teh kembalilah ka Allah ditingali hikmah-hikmahna masyaallah cuman urang bodoh hanya wali-wali Allah nu nyaho wali Allah mah nyaho ieu muriang kitu maksudna ieu sugih ieu maksudna ieu teh boga jabatan ieu maksudna artina maksud teh aya anu cilaka aya anu bahagia geus nyahoan wali mah nyaho diberenya oh ieu ku sabab jabatan bakalna cilaka oh ieu ku sabab sugih bakalna salamet oh ieu ku sabab susah bakal salamet nyaho tah aya anu sugih nyalametkeun anu sugih nyelakakeun susah nyalametkeun susah ha dibere terbuka ku Gusti Allah wali Allah mah plak ngan teu meunang nyana ngomong secara tasrih paling kinayah sebab lain nabi nah leutik keneh ngan alladzi huwa 'alal asghar maksudna nek dibunuh tapi kulantaran muriang henteu maka harita umurna 13 tahun summa innahum qadaluh dulurna Ali Al-Akbar dibunuh nah sanggeusna dibunuh sirahna dipotongkeun sirah ceger biadab da urang luar negeri ulah aya cak nya turunan Kangjeng Rasul supaya putus disikat habis eta sirahna dibawa ka Mesir himasyadihi gabiban min majratil gal'ah di kuburan para jelema nu maut syahid min nil misra aya dinya deket min majratil qal'ah kina bengawan Nil Mesir
sakumaha nu ku kaula cek musannif ningali tulisanana ala gobri bi khatin qadim tulisan anu baheula aya di Mesir bengawan nir kemudian kabelah kitu non kana kidul tadinya aya itu kuburan Masad ada tempat-tempat jelema nu maut syahid di dinya di kuburan. Oh, orang lamun ningali pakuburan di Mesir ahli-ahli Allah pohara. Di Mesir bagus pohara, ngan ka pohara ada tuh pohara di kotorna di pohara aja sampah di mana-mana. Eta urang ziarah ke kuburan Imam Syafi'i, belah dieuna teh jajaleunna Imam Waqi'. Ziarah cukup di jalan bae. Lain lantaran kotorna pohara. Ahli Allah ahli Allah loba jasa di Mesir tapi kuari teu terurus bentukna mungkin keur bentuk demo eta di Al-Azhar ambalaya sampah-sampah meureun ku sebab ieu teu satuju jeung pemimpinna keur diantep atuh dibersihan mah gampang di Mesir mah sadaekna ditut lapangan dibeulum dan lain bentuk demo ti masyarakat diantep bangawan Nil ge geus teu terurus terus bangawan-gawangan nu lainna kan gitu ngaranna solokan-solokan anu ti bawangan Nil sampah hideung caina kos gitulah ala kadar cerita Mesir jeung ieu sirahna dikubur kitu di masyad eta min Nil Misra kamar itu ayat tulisan bi khatin qadim